Saat loba jelema anu deket atau ngadeketan, nya berarti loba oge alasan, paniatan jeung kemungkinan. Tapi teangan mah jelema anu nyaah, dan cek urang jelema anu nyaah nyaeta jelema anu daek di pentaan, lain ukur becus mentaan. Wani mamatahan, lain ukur selalu mere pujian. Dan jelema eta oge pasti daek ngelehan, lain ukur hayang menang sorangan. Daek nangtungkeun saat maneh labuh, lain justru ngalabuhkeun di saat maneh keur nangtung. Dan jelema anu nyaah adalah jelema nu daek berkorban demi maneh, lain ukur bisa ngorbankeun maneh. Tapi pertanyaanna, aya kitu anu nyaah? Cek urang mah loba, sanajan hese neanganana. Tapi eta bisa jadi meureun maneh anu teu nyaah ka batur, atawa emang maneh anu embung di pika nyaah.